Assalamualaikum. Tong hilapnya, wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel Dongeng Sunda 24. Hatur nuhun, wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios, Sukma Jaya, Jawara Gawir Gunung. Dina episode nu ka-10. Sok ah. Ku dibarengan ku ngobrol mah teu karasa waktu teh. Saperti halna harita ayu miandari nu keur ngagesruk sesahanenna. Tinggal ayam rencana hiji deui mah. Tos rengse gening, nyucina. Muhun Kang, ieu tinggal samping hiji deui. Walon ayu miandari, bari imut. Dupi ayu kinten-kintenna, kiat uwihna teu. Kan dampal sampean ayu nage ayat tilas tatu. Kiat Kang, bade maksakeun we. Ih, teh kengeng atuh, bilih masih karaos ma ulah waka uwih. Wios Kang, datos tepati karaos ayeuna mah gening. Walon ayu, bari lengan nanguyaken samping kana cai. Oh kitu, nu leres ah. Leres Kang, tos teu karaos pisan ayeuna mah. Nya syukur atuh, ari tos teu karaos mah. Muhun Kang. Dupi bumina, tebih teu. Ti ieu walungan. Caket Kang, eta saatos sawah, aya pilemburan gening. Oh didinya. Akang, panginten tadi ngalangkungan, sateu acan ka walungan. Muhun ngalangkungan. Lembur naon eta teh namina. Akang mah, teu acan uninga. Ucap Sukma Jaya. Cikalakai kaler, Kang. Walon ayu, bari ngentepken sesana, nutas rengse dikuyahkan. Tuluy dingkul dicekel dipindahkan kana batu demprak, bari silengenna teh ngaragamang ngabenerken samping dina cangkengna. Oh cikalakai kaler eta teh. Muhun Kang. Kang, abi bade uwih halanya. Katenyo ayu miandari rek balik, harita Sukma Jaya cengkat dina diukna. Tuluy nyampek ka ayu, nu jarakna aya meran kana 2 lengkah mah. Bade wangsul ayuna wae, ayu teh. Muhun Kang. Mangga atuh sakantenan, wios eta sesehana, ku akang urang candak. Ragamang lengan Sukma Jaya teh, nyekel dingkul, tuluy dikana tak-taken. Ayu miandari, nenyo sikep Sukma Jaya kitu, telemek tenyarek. Atuh sanggas kitu mah, gancangna ieu carita, 2 nana haranyat ti eta walungan. Muru ka imahna ayu, teka catur di jalanna, kumaha jeung kumaha namah. Kocapkeun wae, ges darugi di buruan imah, harita teh. Ieu, bumi teh. Ucap Sukma Jaya, bari ngecaken dingkul kana lemah. Muhun ieu Kang. Walon ayu, bari ragamang lengen nanyekel dingkul, tuluy ngalengkah muru pamoyan. Ari Sukma Jaya, masih ngajanteng we, bari ninyo ka ayunu muru pamoyan.
Kaayaan eta buruan imah cukup lega oge, gigir-gigirna diesiku tatangkalan, saperti tangkal jamu, tangkal rambutan jeung aya tangkal cawoge, tukangan imah naweh, aya kebon sacang kewok. Kang, di ditu calikna, nagolodok. Cek Ayu, bari nunjuken ku jempol lenganna. Sukmajaya unget, bari ngalengkah, muru golodok. Sora doma jeung sora hayam reang mapaesan suasana pilemburan, angin siang, ngahiliwir nebak dangdaunan, manuk-manuk haliber pindah dina dahan kana dahan lain. Manuk cangkurilang, culang-cilang nitenan hakanan, boh kitu deui manuk piit sing haruit. Wanci pecat sawet ges lumaku. Harita Sukmajaya, diuk dina golodok bari nyarande kana bilik imah, siga nu ngenanaker. Dipiriku hiliwirna angin jeung sora sato pilemburan. Kang, dilebet atuh, bade leleson mah. Ucap Ayu Miandari, nutas beres moeken pakaianna. Ah wios we di dieu, raosen. Ohnya hilap, akang bade ngaliat, cai herang atanapi cai ente. Ucap Ayu, nu keur nangtung harapan Sukmajaya. Ah naon we akang mah, bade cai herang, bade cai enteh oge, sedep. Walon Sukmajaya, bari tetep we, badana nyarande. Wargi DS24, tong hilapnya di subscribe channel Dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Muhun atuh, antosan heula sakedapnya Kang. Ucap Ayu Miandari, bari ngaleos kapipir muru kapawon. Tekung silila ges norojol deui, bari ngajingjing teko, jeung palastrang, nu eusina sepancau. Kang, mangga Kang, raosen geranuang nukil, sareng cai enteh mah. Ucap Ayu Miandari, bari nuna teko jeung susuguh, dina golodok gigiren Sukmajaya. Waduh eta meni seer kitu Ayu, sepancau kengeng saha, ieu teh. Kengeng pun biang Kang. Walon Ayu, bari gek diuk dina golodok. Oh enya, asa kaemutan, dupi sepuh kamarana, asa jarempling di bumi teh. Ucap Sukmajaya, bari netep ka Ayu. Ka kebon panginten Kang, duka kaserang. Kirang terang sih abimah. Walon Ayu Miandari, bari malik netep ka Sukmajaya. Oh, kirang uninga Ayu mah. Muhun Kang. Sajongjongan mah jarempe, kur sora doma we nu kadenge, beberelean, siga nu ngalelewe, kanu kerduduaan. Kang, mangga atuh cobian sepancauna, raos gerak. Saur Ayu Miandari, bari netep ka Sukmajaya. Muhun ditampi atuhnya. Walon Sukmajaya, bari ragamang, lengan nanyokot hiji, tuluy dicamuhilken, karasanna siga nu ngenanaker. Tuluy ragamang kana cangkir nu dituna dina sungut teko. Tuluy teko diciciken.
Tuluy diinum, pugu we piken Sukmajaya mah, nikmat nalain lala ora, nuang sepancau, bari nginum cai enteh, bari dibarengan Nyi Mojang gelis rupa. Kumaha kalanjutan ieu carios, antosan wae di episode 11, hatur nuhun.